Halo, aya naon, Ceu? Ceu kan nyalang heula duit 100.000 heula malah. Eueuh, Ceu keur kosong ayeuna mah urangna. Piraku atuh maneh ngajahit unggal poe teu boga duit 100.000 acan Ceu. Heuh atuh Ceu da urang mah ngajahit unggal poe oge duitna lain yang diinjem-injem yang kabutuhan urang sorangan. Heuh atuh da ieu mah moal lila euceung injemna oge isu pageto oge dibalikeun ku urang. Kieu we Ceu ayeuna mah bubuhan 100.000 urang teu boga nya, tapi urang ieu boga 20.000 mah tapi moal diinjemkeun. Erek dibikeun we ka maneh hitung-hitung urang rek sodakoh. Har ai maneh lieur euceung ngomong erek sodakoh ka urang, da urang oge mampu keneh atuh teu kudu disodakohan ku maneh oge. Urang mah nelpon teh lain erek minta sodako, erek pinjem duit. Lain kitu Ceu, apan ku sabab urang teh nya kahiji teu boga duit 100.000 jang nginjemkeun ka maneh, jeung lamun dina nyana ge aya 100.000 ku urang diinjemkeun ka maneh mah apan osok hararese Ceu mayarna. Ieu mah urang aya 20.000 erek dibikeun we ka maneh, ikhlas da urang mah ridho Ceu, itung-itung sodako jeung ame urang teu kuduna nagih ka maneh.